Sifat wujud kabagi tilu bagian. Wujud idopi ari di zati pisan. Wujud idopi aya sasarandean. Cara aya bapa pedahna anakan. Wujud ari dinu aya eueuh heula. Akhirna eueuh deui atuh teu lila. Cara wujud alam eta eueuh heula. Wujud alam ari dijeng moal lila. Wujud zati ayana teu eueuh heula. Moal eueuh nyaeta Allah Ta'ala. Teu nyarande ayana kanu sejena. Wujud Allah teu nyarande ka makhlukna.